Yo. Ari mana sujangkah pipiluan lumpat sia mah. Aduh mang econ teh keur digawean ku bapak udah pusing ke bapak kalah kadek pinjaman we duit. Lah, ya acis 5.000. Kajang ge hunu mana, kajang bala-bala nu mana? Ah, tanyakeun deui ka si bapak. Salah katanya. Kalau ada juga ya cabe. Meureun. Tuh. Wah, iya mah euy. Gagal ieu mah euy. Pak, nuju Aduh. Pak. Geuning mana Sujang? Nah teh sekolah Libur, Pak. libur. Nah make libur. Guruna rapat. Guruna rapat. Sabaraha poe maneh teh sekolah? 3 poe, Pak. Piraku rapat menit 3 poe guru nya ngarapat ke naon Sujang? Kan ngarapatkeun ujang teh sakola. Astagfirullahaladzim cing Sujang maneh teh aduh aing mah euy boga budak hiji-hijina ye. Maneh teh geus gede singgra hideng. Lain ieu mah aduh ampun teh Bu. Medue teuing anak sekolah teh. Bapak, batur maka budak teh nitah bodas. Konengna bapak nitah ka ujang hideng. Kan ujang ge ieu geus hideng. Ari maneh Sujang heuh da geus puguh maneh mah hideng jiga bapak. Maksud bapak teh lain sing hideng cakeut truk lain, sing hideng tah boga otak tah. Sing getol sakola lain ieu mah kalah ka ulin we. Nyoba teu make senal deui. Sakitu awak geus hideng teh. Sing hideng apal hideng? Duh, araya kitu si Uwa. Biasana we yakin mah aya da. Keun hayang nyawa biasana mah sok aya we yakin mah. Nunang naning nunang nunaning. Ah, aya bener. Assalamualaikum. Salam. Naon, Wak? Keur kieu we ieu ningalian cabe. Oh, Aya naon jigan ka dieu? Mang, Wak. Cager. Aya biasa we aya perlu Wak lah. Perlu. Heeh. Itu ada nah eta tuh. Ini mah panas. Dede. Heeh, Wak. Duh, si Uwa rada buat banget beda. Naon nya? Aduh, si Uwa istri ke mana? Oh, keur ka pasar tadi ge sieun soak duka ka mana, duka ka pasar, duka ka mana. Oh, nah soak kunaon? Kan nya teu apal. Kapan si Hansip teh ayeuna mah stres. Ulah, nu bener. Si Hansip teh stres mamawa wae bedog. Alah, Puguh teu lamun ningali babaturan toh. Dikadek wae ku bedog paur. Madak tuh pamajikan ganepkeun ka ngaleungit teuing ka mana ngaleungit ge karep teuing. Ngaras teu lebating parabanon ongko pamajikan eueuh mah nya. Urang dahar sorangan. Eta asli lah sia. Geus aya 3 poe mah. Lamun ningali babaturan tapi ka babaturan wungkul, lamun kana teu wawuhan mah henteu. Tadi nama hayang panggih Ulah lah pokona lamun aya mah ngajauhan we ulah mamawa bedog paur sing adek. Lah sakareueung teh kitu mah nya. Puguh urang ge lamun teu kagok ningalian ieu mah rek nyumput urang sieun. Paur urang ge puguh. Lamun dikadek mah tuh aduh cilaka. Lain sok sieun panggih we di jalan moal. Ka dieu susulumputan we nyumput ulah panggih pokona mah engke geus aman da karek pungan deui nyumput. Engke we atuh ka dirinya. Jong nyumput we. Aing mah. Hayu Uwa nya. Assalamualaikum. Ya, Jong. Duh, aing tadi nama pinjem duit ka si Uwa. Teu jadi si Hansip cenah. Aya wae deui. Oke. Tadi cek si Uwa cenah ka ditu. Ka dia balik daripada ieu mah.
si Panggih. Durang duraring. Kebeneran ya si Hansip boy. Sip. Kadia. Kebeneran euy lah aing aya si Hansip, aing manggawean. Siap. Hier. Garang Hansip teh euy mah. Kadia diuk. Sase lah. Siap ini. Petangesan Ngontrol biasa. lain kieu ya. Sip euy. Bieu teh Kang Econ ka dieu. Nya. Karunya jauh-jauh. Enak nginjem bedog. Oke. Kan ko uwa teh teu wani mikeun dawuh nu bogana. Da kan mah bedog nu maneh tambahin bedog nu uwa tuh. Ah si Uwa piraganing bedog tinggal bikeun. Heeh da atuh eueuh nu bogana urang mah sieun kata kumaha nyalahkeun urang ge dibikeun mah. Aduh. Da mun kitu bedog nu urang da lain nu urang atuh. Terus ayeuna Mang Econa ka mana? Tah bieu kadinya balik. Jiga atuh anterkeun mah itu bikeun karunya ajang ngalas uluh nu kajang naon bedog. Heeh, Bedogna siap. Heeh, wong eta lah karunya wong bikeun. Heeh. Oh jig. Sip. Kadia. Siap. Ngarah tere motong jalan tak ka dieu jalan ulah ka ditu ngarah da sabab kan anyar keneh ka dieu jalan ada ngarah panggih di dinya ngarah Oh heueuh ame tere ka dieu jalannya. Heuh siap lah gitu mah. Oke siap. Oh jig lah siap Hansip. Papa yang layangan, Pak. Eta ari maneh sujang selang layangan di aduh sekolah sing betul layangan wal eta minggu hideung gitu. Untung layangan sekolah sing rajin juga batur tinggal di palinter. Lah, Bapak. Daripada layangan teh dipangajiankeun maro we lah. Itu asa siga aya nu ngadu. Duh aing mah nyakal eueuh si eta duh. Jadi lengoh deui. Hah, dasar heueuh. Milik nu kuat mah. Duh. Mang Econ sugan jauh tadi titah megat sugan teh aya keneh di dieu. Ka juga itu Mang Econ. Mang. Hangsip. Aduh. Hangsip euy. Bedog Mang. Iyo, bedog. Aduh, majar botoh yo. Ampun. Bedog. Mang Econ keur naon jeung si Hansip lulumpatan? Aya naon Mang Con? Nam. Iyo. Iyo. Hei. Aduh. Iyo. Nah itu budak uing pipiluan lumpat sih. Rasa Iya. jata Econ. Iyo. Ai Kang Econ ngadon lulumpatan atuh ai teh naik nginjem bedog. Halah. Ieu mah. Aduh, Lain mah Hangsip teh stres. aduh cek saha. Aduh. Tadi cek si Wa. Henteu. Cek si Wate cenah Mang Econ erek nyacaran gawir nutuhan kai matak nginjem bedog cenah. Ku abi teh dianterkeun eueuh. Asup ngadon lumpat atuh adah si Akangnya ku kumaha. Stres. Yeuh bedogna. Ih, sugan teh aya naon baru lompat. Naon di dieu ge? Ari maneh sujangkah pipiluan lumpat sia mah. Aduh Mang Econ teh keur digawean ku bapak udah pusing ke bapak kalah kadek pinjaman we duit. Pusing di udah gua Hansip. Baru ujang capek lompat. Oh saha nu nitah maneh mah tuh ningali batur lumpat milu lumpat. Geus digentuk gramani ieu mah. Lain Mang, kunaon meneh jiga anu nguyung kat tinggalina teh henteu beara jiga biasana. Kunaon? Gua teh saudara poe awak teh sagara ini geuningan. Garar ini teh kumaha? Jadi kumaha nyari awak teh. Jadi awak terus aya riut kana sirah eueuh. Sok kadang aya. Liur nyeri gitu. Lamun hayang ulah nyeri sirah liur nangka gaya sarua teh gaya kapiceun awak naon teh anu dina nu nyeri awak oge. Kan kieu ye. Ini urang lamun nyeri huntunya, lamun merak obat mah lila hayang cager teh lamun hayang teres cager kan
dicabut huntuna. Heeh. Nah, kan langsung cager. Tah nyeri sirah ge gitu. Lamun hayang cager mah cabut sirahna. Oh, dia ngekeun geus uwa. Beneran. Oh, puguh ya teh geus kunaon puguh. Ku eta we atuh, Mang. Nu eta mah da ku nog hayam kampung. Keur cobaan. Ngalok-lokan mah nya. Nog hayam kampung pokona mah. Komo lamun dicampur ku eta mah alus. Dicampur ku sik-sik daging sapi ningan. Mantap eta mah. Keur jeung neangan meuli heula nog hayam kampungna. Oh, itu puguh ka warung jauh hoream inditna abang. Ya, wayahna atuh da eueuh budaknya da titaheun tadi teh. Na 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 Tah. na 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 Salah sang sip. Oh, da juga nama juga sarsi Hanjip. na na. Sip. Tadi kadang. Siap. Siap. Ke mana? Biasa keliling. Oh, lewat ke warung mah. Pasti kontrol. Heeh. Sekalian lah nitik pangmeulikan nog hayam kampung. Oke, siap. Oh. Dua siki we lah. Sing loba atuh mah nyangan dua. Tah. Sing loba pan wah butuh leuwihna tuh. Benar. Gampang lah. Siap. Ya, Waduh. nawe Si Hansip eta. Aduh, kelak. Tadi teh meuli nog hayam kampung. Tapi teu apal kampung naon ieu teh nya. Alah, yeuh. Kudu balik deui nanyakeun heula kampungna ieu mah. Aya deui we ieu mah. Ah, sekali deui eta suganteuna pi ka warungna. Lah, si eta mah beureun pada sok di buruhan teh tadi. Ih, atuh pan aya teh aya leuwihna atuh. Si eta masuk kudu we di buruhan Hansip eta mah. Siap. Ieu. Kela. Nah, balik deui kunaon? Atuh pan tadi teh titah meuli nog hayam kampung, ari ngaran kampungna kampung naon? Da teu apal atuh. Eta otaknya Hansip. Uyuhan aing euy. Naon da teu apal. Maksudna lain nog hayam negeri geuningan aya coba eta ge tinggal nanyakeun ka warung nog hayam kampung gitu. Oh, Kayak di bere tadi. Hayam anu ngeunogna di kampung. ngaran kampungna geus puguh teu apal. Kampung naon? Aya kubelet deui Hansip teh. Nog hayam kampung teh hayam anu ngeunogna di kampung, lain di kota. Oh, Hayam nama hayam naon asal ngenog di kampung eta hayam kampung gitu. Nog hayam kampung. berarti mun hayam ngenog di kota, hayam kota gitu. Gitu. Nu kumaha? Siap. Aya ku kitu eta si Hansip. Ampun, Kalakuan eta. Lain sayang uduh dia teh, boga uduh teh Mang. Ih, puguhan hanwa. Ya, biar teh sekalian nitipnya Lah, si Hansip. Eta nitah budak we. Ya, Jang, ade Jang. Oke, Jang, pangbalikeun rokok bapaknya. Ya, Pak. Pangbalikeun rokok 3 batang nya. Ya. Lamun di warung aya mie, meuli hiji. Ya. Kumaha? Jeung sok salah hujang mah. Lamun Meuli rokok 3 beli batang. rokok 3 batang. Lamun di warung aya mie, meuli hiji. Nya. Ya. Ulah lila. Bisa panggil jeung si Hansip buru gitu nya. Ya, Pak. Panggil jeung si Hansip. Ulah lila jangnya, bapak yang uduh duh. Ari di lembur teh kieu nya. Ka warung ge meuni aduh jauh euy. Tuh matakna. Heeh. Kapialan ku budak si Hansip ka mana? Si Hansip pang berenang luar lewat ngalaran. Tekap nemporana si eta mah. Ya, Pak. Nahan sabatang. Kan tadi cek Bapak beli rokok 3 batang, lamun aya mie meuli hiji. Aduh. Aya ku cerdas budaknya. Maksud bapak teh, aduh, nya kudu kumaha tuh. Maksud bapak teh meuli rokok 3 batang, heeh. Mun aya emih meuli emih hiji, itu lain meuli rokokna hiji. Atuh sing jelas ka Aduh, aing mah salah budak salah urangnya. Ih, atunya ai budak mah teh salah. Lah geus gembajang. Salah. Teu oge. Kumaha bapana ieu budak mah. Lah nya tuluy ka mana eta si Hansip?
Lah si eta mah luar lewat biasa nagenangan teu kakumpuranna si Hansip mah. Es lilin mah cece Ah. kalapa muda. Tah datang. Cager ayeuna mah. La 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 la. Kaya nawe teh Hansip. Siap. Iya. Lapor. Nogna eueuh. Terus? Ngarenogna di kota nu di kampung mah eueuh. Alah. Geus nananyakeun oge cenah eueuh. Pasif cenah ge da ngenogna ge di karota kabeh. Hmm. Kan teh lieur. Kudu ka kota meureunnan. Baik. Terus ganti Hansip teh ulah dipake wae lah, pusing. Kurang Kita mah meli- teh lain hiji. Kita meuli nog wae hese. Atuh. Diuk. Lah yos abi mah di dia oge. Sok deh. Diuk. Aduh. Ya, Hansip. Nah, Betak keneh teh jadi Hansip. atuh selalu kampung selalu aman sama saya Lain mah. soal selalu aman. Eta aya ku belet-belet teh otak teh ditah meuli nog wae teu meunang. Kapan atuh Bapak saur si Akang Yoge cenah ge meser nog hayam kampung kan teu aya nu ngenog di kampung di karota cenah ayeuna mah. Menogna Heeh. kalau perjalkeun atuh sing menog di kampung. Aduh, atuh karunya Pak sareng eusi-eusina meureunnan kaluar kumaha. Lain ari eta teh anu salah teh anu nitah anu meuli. Nu nitah nya ge salah sarua. Ngomong-ngomong rada sareueul ya teh wa. Tah, heueuh, bener. Lapar yeuh Apaan? keliling wae tadi. Pugu eueuh pamajikan tuh eueuh cai-cai acan pugu Atuh kabur. meuli eta atuh. Masih atuh jang pang meulikeun bala-bala ka warung. Karunya ya Hansip ya hayang-hayang Itu mun aya mah nu haneut bala-balana. Haneut. Gehu meuli bala-bala 5.000-an. Meuli gehu 5.000-an nya ulah lila nya. Ya karunya ya tamu ya lapareun. Kade jeung cengekna meh rada cenghar keliling gitu tah. Ari kana barang hakan beuki maneh masih bari ditutuh titah meni. Duh ampun. curing teh. hake ngadenge kana dahar. Ai kana barang hakan mah atuh nomor wahid eta mah moal aya deui. Ka awewe sih ieu mah. Lah, ya acis teh 5.000. Kajang gehu nu mana, kajang bala-bala nu mana? Tanyakeun dewe ka si bapak. Salah katanya. Lain heuh deh kuduna mah bari kopi bala-bala tengkel lamun geus datang budak teh. Kopina kudu aya bari ngarokok we mantap. Lah loba teuing kahayang lah. Duitna geus aya bala. Balik deui eta budak. Tiga teu bawaan. Nah, jangan balik deui nya mana bala-balana. Bingung, Pak. Ari kajang gehu nu mana, kajang bala-bala nu mana? Terus kenapa? Astagfirullahaladzim sujang maneh aya ku belet. Pan ieu keneh duit sarua tuh ieu 5.000 nih nu mana we. Nu penting mah bala-bala 5.000. Gehu 5.000 ari maneh. Aduh sugan geus meunang. Balik deui kali itu. Iya Bang. Budak urang pinter-pinterna. Mantap. Aduh, aing mah eta budak Urang Eta didikan teh mantap. eta keur di kandungna teh kaya gelini ya budak teh. Aduh, aing mah Keur gering jadi cengar. udah kurang gitu dah. Macam ieu teh hangsip harus ngarti wae. Henteu. Masa kisarian oge bingung. Aduh, Kemana? saya mau keliling dulu biasa ngontrol-ngontrol. Oh, Jing. Biar aman gitu ya. Oh, Jing. Siap. Alah, si eta. Siap ontohon Mantap lah. Wa. Udah moali lah. Mulang we. ka mana tuh rusuhan? Lain pan Pipiluan we jeung Hansip. kamari teh budak meureun hareureuy tan lag eta nanti kata lag koin. Jadi Hah? kamari teh terus dibawa ke dokter. Heeh. Minjem duit 200.000. Minjem duit 200.000. Da cek dokter cenah kudu aya duit 200.000. Jang eta dapat koin tina ti corona. Kela-kela. Erek nginjem duit 200.000 ka Uwa, jang nyokot duit budak dina ti koro 100 perak. Nah, ayaku. Belat tuh amang mah. Oh, terus kumaha, Pak? Ye, lamun erek itu kajian kieu lah geus ayeuna mah. Keun budak antep heula sina nelagan koin, sing aya 300.000-na. Terus Tah engke kan dibawa ke dokter, dicokot kan tina beung budak 300.000. Tuh aya jang mayar dokter 200.
boga bat di 100. Atuh tapi heueuh nyawa. Nah, heeh geus kitu aya nama. Gua tuanya. Belet teuing itu heuh Jung. Dasar sih.